Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mustafa wal mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tansal mauta fa innal mauta la yansaka. Wa qala Sahih Samir la tazalka firal maut Kanisyamu tolalum mubihi itu. Wa Allah ta'ala di qawlihi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi akhirni mudkhala sidqi wa akhlini mukhraja sidqi wa jambi min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. An-nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muratibul awqat, sadari pematur waktu, pembawa acara, bersama di sini di Corona. Hadratil Mukarram, pemirsa Polri, terbaik internasional, pemirsa Kiai Haji anu alhamdulillah nantenanana para pesuci karena ini tempat kalawan ayana kasalamatan warestu ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan ampuna dipanjangkeun yuswana, kambih-kambih barokah ilmuna, kambih-kambih ijabah doana, solih-solihah putra putrina, serta ulah wakadi wafatkeun mantena kecuali ulah hasil ilmu timarat menanti mantena bari ngagaduhan kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbana kami. Hadratul Mukarram tersana mubalik budina para pesuci menjaga alhamdulillah nantenang menuju ayat di perjalanan bahastu ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan nantenang nasumping kana ieu tempat dugi ka urang sadaya kalawan nganggo mandikeun tausiah agama dina waktosna. Sok sanaos bari acan sumping dina ieu waktos ngaturkeun dina sumping nanti pisan kana bakal kasumpinganana. Mudah-mudahan mantenanana sami dipanjangkeun yuswana, kami barokah diri nasar miskina, soleh-solihah putra putrina, sarta ulah wakati wafatkeun kecuali ulang sadaya hasil heula ilmu ti mantenanana
bari ngabaduhan kita husnul khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Para renrengan masyarakat kiram apunten moal biasa mawin hiji-hiji nakaan sewan-sewanan pilih aya nu kalangkung insyaallah moal ngirangan rasa hormat. Mudah-mudahan kumalangkungan para masyarakat kiram baik dicatatna maupun dimukadimna anu kalaresan nampak hadir di ieu tempat kali sebahagia para antos paminten malaksanakeun ziarah eta oge sami nanti disangkana kasarupinganana mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana. Langkah-langkah sadayana dikawit kudu rompokna masing-masing sarupikeun dari tempat dicatat ku Gusti Allah dijantenkeun amal saleh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dahila panitia penyelenggara alumni haulah termasuk para rekan alumni anu alhamdulillah ayeuna paminten tos janten masyarakat kilo atas janten para sesepuh atas janten pimpinan pondok pesantren merjuangkeun akan pinlaskeun perjuangan almarhum dihaulkeun dina ieu waktos kumati sakitu ngaturkeun Ibu Sumping nanti disartana kasarupinganana ya Allah ya Rabbana kungalangkungan haladir para masyarakat kilo. Oke, utamina para alumni, para muhyiddin, para alumnus kami sarupikeun kana ieu tempat nanti bisa kana kasarupinganana mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana. Langkah-langkah maranteunana ku Gusti Allah dicatatkeun dijantenkeun amal saleh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh salajengna keluarga besar almarhum Didi dikawit paminten pangersanana para putra, para mantu, para putu, para kakandi, para alumni sadayana tiap kaping 4 dugi ka kaping 3 di kaping 3 dugi ka kaping 5 kaping 6 Robi Usani pamintennya diajak ku sadayana bade ngalaksanakeun haolan pamersa Mama Kiai Haji Habib kumandi sakitu disimpuring wawakil ti kulawarga mung sateu acarna langkung ti payun sabada manjatkeun puja sareng syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala kalimat salam ka baginda alam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katur ka kulawargana ka para sahabatna ka para tabi'in oge urang sebagai penganutna ya Allah ya Rabbana kumahaturkeun salam ka maranteunana muga-muga urang sadaya diampunna bari dipikadito ku baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ladanna waktos ayeuna kenging kabarokahan nalika maut husnul khotimah di arah mahsyar kenging syafaat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangka teu hilang nyuhunkeun heula dihapunten kanggo kasadayana tina sugri kalelepatan dosa agung dosa ali karaos nu teu karaos mugia sadayana tiasa ngahapunten kangge salam sunah insyaallah pangapunten kasadayana moal kantos disuhurkeun deui. Tema nomor kadua sedaya nganggakeun panjara kasadayana kalih silaturahmi mudia katampi kali dijantenkeun amal saleh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atas nami wa wakil ti kulawarga salesna ieu teh da memang upami dina nasab mah kedahna teh hukun anak pamintennya kelas deui ku kersana al-mukarram guru urang sadaya kang ajengan hendi kedahna mah akan nabi anu di Karawang gitu. Tapi ieu kalahkah fakta disimpulin kalau resan nuju nyeri waos katanya upami jamaah kalau resan nolak juga pisang teu ngadukung pantennya. Nah, mung saksanaos bari kitu upami jamaah jelema asalna nyamun teh rada ngosong ayeuna kalau resan giliran nyeri waos apunten we anu kasuhun ampura anu kakedah. Maksud kahiji disimpulin kawakilan mutlak ku kulawarga besar almarhum
sareng ku reng-rengan para alumni termasuk ibu warga Panten oge di sadayana piwalan muninga keur maksad sok sanaos bari parantos maum mungkin nantos pamimpen upami teh mah kaleresan teu cocok sareng manah sadayana hapunten anu kasuhun hampura anu kateta mari kirang terang judulna nu anu terang teh haul we pamimpen kumaha sakitu mudah-mudahan we sok sanaos bari teu cacap teu cocok sareng sadayana aya dina panantian Allah Subhanahu wa taala sadayana ulah teu kadisimpulin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masa kahiji sejak syukur nuhun ka Allah Subhanahu wa taala kana rupi-rupi kanikmatan utamina nikmat anu paling agung anu paling istimewa tapi ini tapi banda ku keluarga besar kana khususna oge termasuk pamingkan ku urang sadayana direng-rengan para alumni, para alumnus, para pemimpin, para kakak sadayana. Alhamdulillah nikmat anu paling agung, anu paling istimewa nyata kanikmatan iman sareng Islam. Urang junjung tangan ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu nikmat iman Islam urang sadaya kapilih tapi bangga para di dunia dugi ka akhirat bari aya dina panantian Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari ya kan kasih kata iman teh jenengan upami ningali karena kisah Imam Ghazali padahal termasuk mujtahid takwa. Ketika yang mengerti kan anu panggiri na kaluar tina neraka teh disebutkeun khianat. Aya dia nampi khianat. Panggiri na kaluar tina neraka. Ketika kieu nyangemna Imam Ghazali mah lae tani hanadan. Hayang teuing kuring teh disebutkeun khianat anu panggiri na kaluar tina neraka. Atuh berang teh santrina teh nyangem nah make kitu pantos terang sadayana ge yen anu nami nahanat jelema pangkadeurina dikaluarkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina neraka nah salira make nyangem kitu balaran Imam Ghazali nyangemna kieu sabab ya khianat mah geus yakin kabawa iman hadir Islamna sementara ari kuring can kukuh itu memang saking ku paur-paurna maka kurang junjung tangan ka Allah taala mudah-mudahan urang sadayana ieu keimanan keislaman tapi ini tapi bangga para di dunia di akhirat bari aya dina panantian Allah taala amin ya Allah ya rabbal alamin hiji eta atuh salayana nomor kadua disimpulin atas nami keluarga sedang syukur mohon ke Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatna wasilahna para kakali, para remaja, para alumni, para alumnus termasuk saderek-saderek keluarga di dieu. Alhamdulillah parantos ngadukung ngabantos kana lancarna pada ngalaksanakeun haolan. Kumari sakitu mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana ieu dukungan ti sadayana hapunten luar biasa menjawabkeun masing-masing muga-muga sadayana pengorbanan pikaul waktosna emotanana tanagana harta bandana dikerahkeun kama langsungna ieu hal muga-muga sadayana aya dina panantian Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Memang sawajarna udahnya memang sawajarna ari mati ieu lamun emut kana kakatah di payung aya sepuh kapungkur anu nyanem lamun urang hayang berkah hirup sing alus ka indung bapak lamun urang hayang berkah rumah tangga sing sae ka mertua lamun urang hayang berkah istilah teh mah ilmu wayahna kedah sae kabulu ketika gelingan aya sebagian kan sakir bahasa anak teh tapi kotan alqiyatab numuti ketika
anu sare ku tos aya dina manahna teh ngadak-ngadak leungit sakitu oge gitu ku kedak sakitu kamu tafsiran mah doner kada ulinya sadayana nya anu sare juga tos aya dina manahna teh geus nyampola ucapkeun paikotan alfiyatan tumuti teh ketika leungit behantak kita ieu ge manawi alhamdulillah para alumni nuti kalerna nuti kulona nuti kidulna anu kuningareun mah alhamdulillah sarungking mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana ilmu anu parantos katampi sok sanaos kali asalna min sakapul mudah-mudahan ditampikan di Gusti Allah sing ilmu teh man 'allama bima 'alima 'allamahullahu ma lam ya'lam sahaja mah ngawurudkeun ilmu ku ilmu anu aya dijamin ku Gusti Allah bakal paparin ilmu anu diasan perang tadi ge alhamdulillah para alumni anu parantos istilah mah ngacak ngebul saur satu teh mah meungkas terus dieu sasarangan sareng almarhum mau kita ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan masih melangkung tandingna amin ya Allah ya Rabbal alamin tahiji eta tapi salajengna nomor kadua sejak syukur nuhun ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan takdim kana maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu insyaallah rentetanana saksana sakali khusus mugi 12 di payun parantos urang lindungi karena bisa mengimamuna Imam Syafi'i man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa 'amila ihsanan fa asahullahu yaumal qiyamah masyhada masyidikin wa syuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im imamuna Imam Syafi'i pernahnya begitu mudah-mudahan urang sadayana urang niatan rentetan masalah takdim nya sekaligus haul pamersa guru urang sadayana mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana kaudeukeun eta bisa mengimamuna Imam Syafi'i amin ya Allah ya Rabbal alamin meuli pertanyaan anu disitu atuh salajengna nomor katiluna sejak syukur nuhun ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan para putra para mantu para putu almarhum di dieu alhamdulillah sadayana sok sanaos bae acan mugi kana sampurnana anu aya di ieu tempat atanapi teu aya di ieu tempat anu rada anggangna ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan ieu para penerus almarhum dikawit para putrana, para putrina, para mantuna, para putuna ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan Gusti Allah diparanjangkeun yuswana ditambih-tambih ilmuna dibarokahkeun diri rizkina sarta ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan tambih-tambih ijabah doana ulah wakadi wafatkeun kecuali husnul khatimah amin ya Allah ya Rabbal alamin atuh salajengna deui para bapak sadaya kumadi ieu teh aya kaitanana sareng haul sok sanaos kali sampurna istilah teh mah amalna perjuangan almarhum alhamdulillah parantos katampi ku urang sadayana parantos katampi ku para alumni parantos katampi ku para muhibin ku para kakanggi sadayana ya Allah ya Rabbana ilmu anu parantos diwurukeun ku mantena ditampi ku urang sadayana akanapi urang teu pernah kampi mantena mah ngangkat di murid mantena dugi ka urang insyaallah muga-muga Gusti Allah dimanfaatkeun kanggo urang sadayana urang doakeun ku urang sadayana sabab mikir man aska ilaikum ma'rufan fatabi'u wa illa fatulah jami maparing kasayan ka urang sadayana mampu pek bayar dan upami teu mampu damah sikapun martakeun urang doakeun wae ku urang sadayana dari mayar mah di manaeun pangikeun nya ilmu teh mahal urang doakeun mudah-mudahan mantenanana nalika mulih ka rahmatullahna aya di alam barzah watos ayeuna ditampi iman Islamna ditampi amal saena tambih-tambih amal saena lajeng deui nalika baas mudah-mudahan ya Allah digolongkeun sareng para syuhada para sholihin oge nalika di mahsyar
nalika bisa mudah-mudahan masih bisa amal saya nalika bisa mudah-mudahan masih bisa paniasira wajib dari nalika dimasak ayah dina yuh-yuhan bendera Rasulullah SAW serta yuh-yuhan arasna Allah Subhanahu wa ta'ala diberaskan karena sirat atau sayukan sirat mustaqim mudah-mudahan masih kalbatil hati ya sasaran sareng kurang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alhamdulillah gawe teh ari sasarna napa mantuna bahagia urang ge kacana bahagia amin ya Allah ya Rabbal alamin anu terakhir para bapak sadaya mau panjang teuing ya teh ijab teunya ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan pengorbanan sadayana dikawi para putra para mantu, para putu, oge para tatani, para pamuda, oge para alumni anu ageuna anu alitna istilah teh mah kamu ngawujudkeun ieu lancar nahawan muga-muga ditampi ku Gusti Allah dijantenkeun amal soleh oge enggal-enggal digentosan ku panggentosan anu langkung seueur paribarokah di benang harta panda anu parantos dikorbankeun teu ngaganggu kana ganjaran akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin terakhir pungalangkungan haolan tasyakur kali takdim oge haolan ya Allah ya Rabbana maksad urang sadayana sanes syukur kulawarga sanaos kali kekaijabkeun ku disimpulin asal saya munduh agama enggal-enggal dijawab ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tetep nama sadayana pamaksakan anu ageuna anu alitna sadayana aya dina pangijabah Allah ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.